jadikeun padoman dina kahirupan sapopoe. Masyarakat Sunda percaya yen tata krama nyaeta salah sahiji unsur penting dina ngawangun karakter jalma nu hade tur bisa ngahargaan batur. Nah, tata krama teh penting pisan. Sabab tata krama teh mangrupakeun identitas diri hiji jalma jeung identitas budaya. Tata krama teh upami ayeuna mah anu disebat sopan santun teh nya Ki. Tata krama dina budaya Sunda dengan saukur soal etika atau sopan santun, tapi leuwih ti eta. Sabab tata krama pikeun urang Sunda mah bijil tina rasa, terus kana basa karek dilakukeun ku lampahna. Budina gambaran ati, sedengkeun basa anu keluar gambaran tina rasana.